Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Longsor anu lumangsung di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat nyebabkeun puluhan imah rusak ku lantaran katanjang material banjir. Di Kampung Ciputi Tongo, Bogor Jumaah, ketebong imah-imah nu aya di deket Gawir keuruk kuteuneuh ngan ukur aya sabraha diantarana anu ketebong bagean hitepna jeung sabraha deui ratakeun keuruk kuteuneuh mingele. Aya 35 anu kauruk kuteuneuh eta sakampung ngan ukur deueuh. Aya oge sabraha imah anu masih keneh utuh, aya oge anu ukur tetempoan hantepna hungkul ceuk salah sahiji warga Husni 60. Husni nyebutkeun longsor anu lumangsung kasebat kejadian dina perahu. Isuk samemehna longsong dimimitan ku lini sakitar jam 04 WIB. Ari mimiti kejadianna mahaya ini sameha jam 4 subuh. Terus cenah eta mimiti longsor teh sakitar jam 5 seugeus abdi salat subuh. Terus tanah langsung ambrul longsong ngem imah-imah nu aya di dieu.